Bismillahirrohmanirrohim. An-nakiratu ariyata bab buat mertelakeun isim nakirah wal ma'rifatu sareng mertelakeun isim ma'rifah. Nakiratun qabilu al mu'athira awaqi'un mauqi'ama qadzukira. Nakiratun ari isim nakirah qabilu al eta anu sok nampikeun alif lam. Mu'athiron barina anu napakan itu al kana ma'rifah. Awaqi'un atanapi anu tumiba. Mauqi'ama dina patempatan isim qadzukira nyata parantos dicarioskeun itu ma. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wabni wal gulami waladhi. Wa ghairuhu sareng ari salianti itu madzukira ma'rifatun eta isim ma'rifah. Kahum ari contona eta tetep sapertoskeun lapad hum, wadhi sareng sapertoskeun lapad dhi, wa hinda sareng sapertoskeun lapad hinda, wabni sareng sapertoskeun lapad ibni, wal gulami sareng sapertoskeun lapad al gulami, waladhi sareng sapertoskeun lapad alladhi. Famalidhi ghaibatin au huduri ka anta wahwa sami bidzomiri. Pasami mangka kedah nganamian anjeun bidzomiri ku isim dhamir ma kana isim. Lidhi ghaibatin tetep itu ma anu ngagadohan makna ghaibah au hudurin atanapi anu ngagaduhan mana hadir. Ka anta ari contona eta tetep sapertoskeun lapad anta wahwa sareng sapertoskeun lapad huwa. Waduti solim minhuma la yubtada wa la yali ilakhtiyaron abada kaliya iwal kafi min ibni akromak wal ya iwal ha min salihi ma malak. Waduti solin sareng ari anu ngagaduhan narima anto minhu nu tetep itu itisol tina domir ma eta isim la yubtada'u tara dijadikeun kawitan ma walayali jeung tara nyanding ma ilakhtiaron angin dina zaman ikhtiar milih-milih abadan dina salamina. Kalyai ari contona eta tetep sapertoskeun iya wal kafi sareng sapertoskeun kaf min ibni akromaka tina lapad ibni akromaka. Ibni ari putra pameget abdi, akroma eta ngamulyakeun itu ibni ka anjeun. Wal yai sareng sapertoskeun iya wal hai sareng sapertoskeun ha min salihi ma malaka tina lapad salihi ma malaka. Sali kedah nyuhunkeun anjeun istri nyalira hi ka itu pameget nyalira ma kana perkara malaka parantos ngamilik itu pameget nyalira kana ma. Wa kullu mudmarin lahul bina yajib walafdu majuro kalaf di manusib. Wa kullu mudmarin sareng ari saban-saban isim domir yajibu eta wajib lahu pikeun itu kullu mudmar naon albina'u mabni walafdu ma sareng ari lapad domir juro dijerkeun itu ma kalaf di ma eta tetep sapertoskeun lapad domir nusiba dijabarkeun itu ma. Liraf'i wan nasbi wa jarrina solah ka'rif bina fa innana nilnal minah. Na ari lafadna solaha eta lulus itu lapadna liraf'i pikeun domir anu mahal rofa wan nasbi sareng anu mahal nasob wajarin sareng mahal jr. Ka'rif bina fa innana nilnal minah ari contona eta tetep sapertoskeun lapad i'rif bina fa innana nilnal minaha. I'rif kedah uninga anjeun bina ka abdi sadaya fa innana mangka sayatosna abdi sadaya nilna eta ngaraih abdi sadaya alminaha kana nugraha. Wa alifun wal wawu wan nunu lima gobawa goirihi ka koma wa lama. Wa alifun sareng ari alif wal wawu sareng wawu wan nunu sareng nun lima eta tetep pikeun domir goba parantos goib itu ma wa goirihi sareng salianti itu ma goba. Ka koma ari contona eta tetep sapertoskeun lapad koma hartosna parantos ngadeg itu pameget duaan wa lama sareng sapertoskeun lapad i'lama hartosna kedah ngadeg anjeun pameget duaan. Wa min dhamiri rafi ma yastatiru kaf al uwafiq nagtabit idzaskuru. Wa min dhamiri rafi sareng eta tetep tina sapalihna domir anu mahal rafa ma ari domir yastatiru narima katutup itu ma
kaf'al wafiq nagtabit id tazkuru ari contona eta tetep sapertoskeun lapad if'al wafiq nagtabit id tashkuru. If'al kedah midamel anjeun pameget nyalira, wafiq ka bakal nurutan abdi, nagtabit bakal kaabita urang sadaya id tazkuru dina nalikana syukuran anjeun. Wadurtifa'in wan fisolin anahu wa anta wal furu'u la tashtabihu. Wadurtifa'in sareng ari domir anu ngagaduhan ma'rofa atanapi nu narima rofa, wan fisolin sareng narima kafisah atawa munfasil, ana eta lapad ana, huwa sareng lapad huwa, wa anta sareng lapad anta. Wal furu'u sareng ari pirang-pirang cabang, la tashtabihu eta teu saliru itu al furu'. Waduntisobin fin fisolin ju'ila iyaya wa tafri'u laisa muskila. Waduntisobin sareng ari domir anu narima nasob atanapi domir mahal nasob, fin fisolin dina domir nu narima kafisah atawa munfasil, ju'ila eta dijantenkeun itu duntisobin fin fisol iyaya kana lapad iyaya. Wa tafri'u sareng ari nyabang-nyabang, laisa eta henteu itu tafri' muskilan eta anu sulit. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayaji al muttasil. Wa fi ikhtiyarin sareng dina zaman milih-milih atau ikhtiar, la yaji'u teu datang naon al munfasilu domir munfasil, idza ta'atta di mana-mana gampang, naon ayyaji'a yen datang, naon al muttasilu domir muttasil. Wasil awif silha asal nihi wa ma asbahahu fi kuntuhul khulfun tama. Wasil sareng kedah ngamutasilkeun anjeun, awif sil atanapi kedah ngamunfasilkeun anjeun, ha asal nihi kana ha nu aya dina lapad salnihi. Wa ma sareng domir asbaha nyarupaan itu ma hu kana itu ha asal nihi. Al khulfu ari perbedaan intama eta narima pantes itu al khulfu fi kuntuhu dina ha domir nu aya dina lapad kuntuhu. Kadzaka khiltanihi wa tisola akhtaru goiri ikhtarol infisola. Kadzaka eta tetep nya kitu deui sapertoskeun itu kuntuhu, khiltanihi ari ha domir nu aya dina lapad khiltanihi. Wa akhtaru sareng bakal milih abdi ittisolan kana narima muttasil, goiri ari salianti abdi, ikhtaro eta milih itu goiri al infisola kana narima pisah atau munfasil. Wa qadimil akhoso fitisoli wa qadiman maksyita fin fisoli. Wa qadim sareng kedah mayunkeun anjeun al akhoso kana domir anu langkung khusus, fitisolin dina domir muttasil atanapi dina domir nu narima antel. Wa qadiman sareng kedah mayunkeun saleresna anjeun ma kana domir sita karep anjeun kana ma fin fisolin dina domir munfasil atanapi dina domir nu narima kafisah. Wa bittikhadi rutbatil zampasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla. Walzam sareng kedah ngamistikeun anjeun faslan kana domir munfasil, fittihadi rutbati dina nalika narima ngahiji dina martabatna. Wa qad yubihu sareng terkadang ngengingkeun naon al ghaibu domir ghaib fihi dina itu ittihadi rutbah waslan kana domir muttasil. Wa qabla ya nafsi ma'al filil tuzim nun wikoyatin walaisi konudim. Wal tuzima sareng parantos dimistikeun naon nun wikoyatin nun wikoya qabla ya in nafsi dina sateu acan ieu mutakalim ma'al fi'li sartana fi'il. Walaisi sareng ari lapad laisi konudima eta nyata parantos dinadomkeun itu lapad laisi. Walaitani fasya walaiti nadaro wa mala alla kiswakun mukhayyiro. Walaitani sareng ari lapad laitani fasya eta parantos masyhur itu lapad laitani. Walaiti sareng ari lapad laiti nadaro eta parantos langka itu lapad laiti. Waqi sareng kedah ngabalikeun anjeun ma'ala alla sartana lapad la'ala. Wakun sareng kedah kabuktosan anjeun mukhayyiron eta anu milih-milih fil baqiyati dina pirang-pirang anu sasesana. Wa khaffafa sareng parantos ngentengkeun saha ba'duman sebagian kaum qad salapa nyata parantos tipayun itu man minni kana lapad minni wa anni sareng kana lapad anni. Wa fi laduni laduni qala wa fi
qadni wa qatnil hadfu aidon qadiya fi laduni ari lapad laduni kola eta parantos salit itu laduni fi laduni dina lapad laduni wal hadfu sareng ari ngabuang qadiya fi eta terkadang nyumponan itu al hadfu aidon kalawan deui fi qadni dina lapad qadni wa qatni sareng dina lapad qatni.